Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Si Anis teh masih kene. Si Anis mana? Si Anis Cipau. Geus Korea lah satu si Anis mah. Malah apa lain ukur duit na hungkul nu diarah teh. Dalah awakna oge geus digalai ku Akang. Oh gitu Kang. Dipikeun we nyari tos daya araheun masih Anis teh. Cakra unggek bari seuring enya tuh ari tos kenging mahkota nama dipikeun we si Anis mah dipikeun keur naon dikugut oge moal mata kuntung. Oh atuh ka abdi oge engke teh kitu pae pangintennya. Hah? Sumohon ka abdi teh engke kitu atuh. Abdi tang tos dipikeun ka si Anis upami tos teu kanggo ku Kang Cakra. Duh moal atuh kasona mah moal. Akang cinta mati. Tembal Cakra. Sona ukur mesem. Mitra kaum dangu hotel tempat gawe Cakra jeung Sona teh bogana Bu Sukaisi. Ari Bu Sukaisi teh basa ditinggalkeun maot ku Sukarja salakina terus we digawe di Arab. Sukaisi boga anak hiji ngaranna Anis. Basa hari terek gawe ka Arab, Anis nu umurna kakarak sataun dititipkeun ka Ajum nu jadi sobat salakina. Sukaisi kawin deui jeung urang Arab nalika 17 tahun kahareupna Sukaisi balik deui ka lembur tuluy muka hotel teu poho neangan Ajum sobatna teh nu teteh geus pindah alamat teuing ka mana antukna leungiteun tapak weh tapi najan kitu maehna terus maluruh Ajum di mana cicingna pang-pangna marek neangan anakna anu geus lila tepat tepung jeung dirina. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Cag heula urang tunda kumaha lalakon Sukaisi nuker maluluh Ajum sobatna jeung neangan Neng Anis nu jadi anakna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Ajum kocapkeun Ajum atawa juragan Ajum harita teh satu tas ninggalkeun pamajikanana di lembur nu milu cicing di imah dulurna di lembur pentas. Ajum cicingna jadi tepuguh geus balangsak teu bogana naon kadang nyiruruk di imah kawawuhna kadang di mana bae sakasampeurna. Harita basa manehna keur lempang teuing kumaha mimitina ana jeduk teh pundukna aya nu ngetig nepi ka kapiuhan teinget di bumi alam. Ari nu ngetigna jalma nu make tergos beureum tuluy dibawa ka hiji imah kosong nu jauh ti pilemburan.
Ari eta imah eueuh nu miboga geus lila ditinggalkeun kuno bogaana teuing ka mana. Kira wanci pecat sawed Ajum sadar tina kapiuhanana. Tuluy cengkat barang kitu jol si tergos beureum nyampeurkeun. Jung Ajum nangtung bari ti papolotot. Kurang ajar sia. Sia teh sabenerna geus wani-wani mawa aing ka ieu tempat-tempatan. Hahaha. Siapa keneh ka aing Sarjum? Cek eta jelema bari muka tergosna. Atuh gebeg. Ajum mani ngagebeg. Manehna apal pisan saha ari eta jalma. Sajongjongan mah manehna olehok bengong asa teu percaya kana titinggalian panona. Tungtung nama pok wae nanya ka eta jalma nu muka tergos beureum teh. Japra maneh teh. Lain geus modal maneh teh Japra. Dapat bisa hirup deui. Tanya Ajum mani marakpak. Benar. Aing memang si Japra. Aing si Japra jelema nu geus dihianat ku sia. Jelema nu ku sia dipisahkeun jeung nu jadi anak pamajikan. Jelema nu imahna geus diduruk ku sia Ajum. Ayeuna rasakeun wawalas ti aing sia. Cek eta jalma nu teh lian iwal ti Japra. Bapana Oding. Hiuk cebrod. Beungeut Ajum dihanca. Goak Ajum ngagoak jekuk pereup buleut Japra nyayang kana dada. Kulahek Ajum ngulahek deui kapiuhan. Teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu. Japra nu disangka geus perlaya ku Ajum. Tetela masih keneh jag-jag belejag. Kamana atuh sabenerna Japra teh salila ieu? Kieu dongeng nama Mitra. Japra nu harita beteungna disabat dibongohan ku bedog Ajum. Memang dina kaayaan kapiuhan.
Marukan ajumah Japra teh geus teu nyawaan. Matak harita keneh oge Japra anu disangka geus paeh teh terus digebruskeun kana jurang. Ari sabenerna mah harita teh Japra nu keur gugulutukan ka jurang nyangsang dina dahan tangkal kai. Dina kaayaan kitu kabeneran aya nunulungan Japra teh katalahna Bahnadi. Bahnadi saterusna diubaran. Sanggeus cager tatu dina beteungna Japra jadi poho kana dirina. Lupa ingatan jega nama sirah palebah otakna kaganggu. Alatan tidak lagor ragrag ka jurang. Nya antuk nama meh milu cicing di mah Bahnadi sailalila. Samemeh Japra kapanggih ku Bahnadi di handap jungkrang. Dina hiji poe Bahnadi oge kungsi nyalametkeun hiji budak nu ngaranna Sukri. Nu talian sing horeng Sukri teh anak juragan Ajum pituin. Nu dipikeun ka jurang ku Ajum alatan gering ripuh teu cager-cager kena ku panyakit lepra. Saking jahatna Ajum nepi ka tega miceun budakna ka jurang. Alatan embung wirang dumeh ngabogaan anak nu miboga panyakit menular. Sukri anu munjung ka Bagong teh babaturana oding digebruskeun ka jurang dina kaayaan gering ripuh. Nu kabeneranana teh ditulunganana ku Bahnadi pisan. Terus diubaran nepi ka cagerna. Sanggeus cager tina geringna Sukri tuluy balik deui ka lembur ngan orokaya. Harita teh di imahna nyampak bapana geus jeung awewe lain. Nu talian iwal tibu emai teh urut ronggeng. Ari indungna diusir disina cicing ditungtung lembur. Nya akhirna mah Sukri oge nyusul indungna. Sanajan walurat oge teburung Sukri teh bisa disakolakeun ku indungna nepi ka tamat SMP. Tapi angger teu sudi ari kudu ngaku bapa deui mah ka Ajum sabab ngarasa nyeri hate teh. Geus dipikeun ka jurang dina kaayaan gering ripuh. Tur teu nepi ka dinya. Ari geus bosen mah indungna oge tuluy ditundung kudu jadi bapana. Mitra kaum dangu, ayeuna orang kocapkeun Sukri dina mangsa ayeuna. Harita teh manehna balik ti rumah sakit. Samemeh mulang ka lembur, manehna misah jeung nu jadi pamajikanana. Koloyong ka ATM terus transferkeun duit keur Siti teh. Tina raraga mulangkeun adina cenah nu aya di Arab. Reng seeta mehna terus ngadeheus ka kuncen pamunjungan nu aya di Gunung Caringin. Niat rek ningkatkeun deui kakuatanana kusabab manehna ngarasa masih kurang gagah. Hal eta kabuktian basa manehna diraponan ku satpam komplek di dayeuh teh ngan teu ku hanteu mitra. Teu ku hanteu mitra. Aki kuncen teh geus taya di kieuna maot.
Ari cek si Ambu nu jadi pamajikanana, cenah si Abah Kuncen mao teh alatan gering parna. Batuk ngaluarkeun getih lalambaran tur nepi ka maotna. Padahal harita teh kajadian anu sabenerna tayalian Iwalti Kuncen Gunung Caringin teh jadi seba pangganti Oding. Kusabab dina waktu samemehna Oding kungsi disebakeun ku Sukri. Tapi teu neurak. Nu akhirna siluman Gunung Caringin malikan ka Abah Kuncen pikeun pangganti wadalna. Teu ku hanteu geuningan niat Sukri ngawadalkeun Oding teh sasat kawas tamiang melit kana bitis sanjata makan tuan. Ari Sukri sanggeus nyaho Abah Kuncen geus tilar dunia mah terus balik ka lembur. Tapi di mumunggang kiduleun babakan manehna sindang heula ka imah Bah Nahdi. Nu geus sakitu lilana tara panggih basa nempo aya japra di imah Bah Nahdi. Gebeg mehna ngarasa kaget. Bah, eta mah Pak Japra bapana si Oding sobat Uing, cek Sukri. Oding saha jang? Tanya Bah Nahdi. Sanajan harita Sukri masih kawilang budak keneh, tapi manehna masih inget. Atuh barabat ku Sukri didongengkeun saha sabenerna ari Japra teh. Japra nu harita milu ngabandungan dongeng Sukri, saeutik pikiranana mimiti inget saha ari dirina. Sanggeus kitu mah Bah Nahdi tuluy ngajurungkeun Japra sangkan gancang balik ka lemburna. Nuhun Jang Sukri, Bapak geus ditulungan ku Ujang. Saila ieu teh Bapak teh teu apal kana diri Bapak. Tapi sanggeus ngadenge dongeng Ujang kitu mah ngadadak Bapak jadi aringet deui saha ari Bapak nu sabenerna. Cek Japra nganuhunkeun ka Sukri. Sami-sami Pak. Namun upami Bapak bade uih deui ka lembur, Bapak kedah nampi kana kanyataan. Maksudna kumaha eta teh Jang? Maksudna mah nu kahiji Bapak ulah kaget margi biium tilas bojo Bapak terus nikah deui ka nu sanes. Ari nu kadua si Oding geus kawin ka Neng Anis, anak Bapak Ajum. Cek Sukri mereka terangan. Si Oding geus kawin ka Neng Anis. Nah Ujang teh naonna si Ajum gitu? Tanya Japra. Abdi teh putrana juragan Ajum Pak. Tembal Sukri bari barabat weh ngadongengkeun ngeunaan dirina dina mangsa baheula. Kurang ajar si Ajum. Ka anak sorangan nepi ka wani miceun ka jurang pedah gering-gering putih cager-cager. Cek Japra. Sukri unggek bari ngalimba. Ari Oding anak Bapak ayeuna di mana cicingna Jang? Saurna mah ngababakan sareng pamana ngajar silat di pagurona. Cek Sukri. Bari lang mehna ngahulang kakarak inget basa eta kungsi mere duit ka Oding tina harek nyebakeun sobatna ka siluman Bagong teh. Geusan ulah kanyahoan ku batur yen Sukri geus munjung ka dedemit. Mangga we eta mah Pak ku Bapak pilari. Abdi mah bade teras uih ka bumi. Cek Sukri bari gura-giru indit ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu tah kitu kajadian anu samemehna teh anu can kungsi dipedarkeun. Ayeuna urang caturkeun dina waktu ayeuna. Japra harita basa nempo Ajum ngulahe kapiuhan teh tuluy we manggul awakna nu saterusna dibalangkeun ka jurang. Sanggeus ngabalangkeun Ajum mah mehna ngagidig rek ngajugjug ka imahna nu ti heula. Di perjalanan kabeneran pisan pamprok jeung Oding. Maehna teh harita mantas ti paguron nu jadi mamangna, arek ngajugjug ka lembur, arek munjungan nu jadi indung jeung pamajikanana. Oding meuni colohok nempo Japra nu jadi bapana masih keneh aya di kieuna teh.
Tenget keneh maehna kana rupa bapa. Kitu deui Japra mani bengong nepi ka colohok nempo Oding nu geus jadi jajaka. Tungtungna Oding jeung Japra silih gabrug bakat ku ngarasa sono. Oh, Oding, anaking, iya bapak kasep. Cek Japra bari murubut ku Cipanon. Bapak ieu teh nyaan. Cenah bapak teh geus maotrak ka jurang. Nah geuning bet aya di dieu. Alhamdulillah jang, bapak teh bisa salamet. Hampura bapak jalu, rumah sa bapak tambelar kanu jadi anak. Japra bari ngusapan buk Oding. Oding unggek malah sarua si panona oge mani murubut. Japra jeung Oding tungtung namah barali ka imahna. Bium mani colohok nempo Japra jeung Oding nuker silih kaleng teh. Japra surti terus we ngadongengkeun naon rupa lalakon saila ieu. Oding jeung Bium mani pada gogodeg basa Japra mungkas dongengna. Malah Oding mah bari jeung kakerot tuluy cengkat rek kaluar ti imah. Arek ka mana Ujang? Tanya Bium. Rek neangan si Ajom. Arek neangan tereangan ka mana ye? Ka jurang susuganan hirup keneh. Ka mana? Ka jurang rek diteang sekalian rek diwarah diparagatkeun nyawana. Montong Sujang, montongkeun bae antep si Ajom mah antep. Lamun maneh nya perlaya. Maksud teh lamun maneh nya perlaya eta karma tiba-tiba gaweanana. Ulah dipaehan ku urang ieu dosa. Atuh lamun salamet cing menang hidayah ti Allah. Cek Bium mamatahan. Istighbar. Teuing sababaraha kali Oding digeingkeun akhirna mah maena istighbar. Oh, astagfirullahaladzim. Tarmin Akil jeung Toha nu kabeneran keur area di dinya mani colohok basa nempo aya Japra teh. Kang Japra, tanya Tarmin. Akil jeung Toha meh bareng deui. Japra kalah ka Malik nanya kanu tiluan teh. Ari si laing tiluan bet aya di imah dewek. Buah-buah aya maksud teh hade, hati-hati euy. Lamun maraneh boga niat teh hade ka anak jeung urut pamajikan dewek, nyawa sia tarohanana. Cek Japra. Nutiluan langsung sujud bari ampun-ampunan. Sanggeus kitu mah nutiluan teh janji di hareupeun sarelea yen moal kumawani ngaganggu kula wargana deui cenah. Kumaha dongengna si laing tiluan bet aya di dieu? Tanya Japra. Nu tiluan mani bareng melong ka Oding. Oding surti tuluy ngadongengkeun naon rupa ngeunaan Tarmin Akil jeung Toha. Nu cenah hayang hijrah tina salah ka bener. Japra unggeuh bareng jeung kitu kadenge aya nu tulung-tulungan bari humaregung bangunahan ka nyeri. Puguh we atuh sakur nu aya di dinya kabeh maningali kalabah datangna sora. Sing horeng geuning Mang Oleh. Mantas balik ti sawah geus naong cai. Dina dadana katempo aya peso balati nancab. Mang Oleh manis sasampoyongan lempangna teh. Bru weh tuluy nambru. Puguh we atuh Bium mani terus ngagoak jeung ngarontok nu jadi salakina. Tapi Mang Oleh ukur nyebutkeun ngaran Cakra. Geus kitu mah mena terus ngalepaskeun nyawana. Oh, Cakra, si Cakra. Kang Oleh, kunaon akang teh? Diguneusik aku sahari akang. Cek Bium bari tuluy we nyagerug ceuri. Japra harita. Terus ngareret ka Oding. Oding terus surti. Barabat didongengkeun ngeunaan saha-sahana ari Mang Oleh teh.
Sedang Tarmin jeung Toha mah harita teh terus wae merenahkeun layon Mang Oleh. Ari Akil tuluy keluar rek laporan ka ketua RT. Sanggeus narima laporan ti Akil kitu mah terus wae neruskeun laporan kanu sejen pang-pangna kanu pihak berwajib. Mitra kaum dangu, gancangna carita Mang Oleh tuluy di Pulasara sakumaha mistina nepi ka dikurebkeunana. Pas sore Oding, Neng Anis, Japra jeung Biyum ngarobrol di tepas imahna. Tarmin sabatur-batur mah bebeja rek ulin cenah ka kota. Ma, apal henteu ari makangaran Cakra nu dimaksud Bapak Oleh? Tanya Oding. Sujang anak emak, si Cakra nu dimaksud ku Bapak Oleh teh nyaeta anak Bapak Oleh nu aya di kota. Oh, eta anak Bapak Oleh? Enya, si Cakra teh jalmana nurus tunjung Ujang, kurang ajar jeung jahat pisan. Geus sababaraha kali datang ka dieu rek minta surat tanah, tapi ku Bapak maneh teh dipikeun. Da puguh tanah teh mangrupa sawah, pikeun nyukupan dahar urang sararea. Ari si Cakra sok mindeng ngancam eta teh, malah rek maehan sagala. Bener-bener jelema nurus tunjung atuh si Cakra teh ari kitu mah nya. Laporkeun we mah atuh mana di jelema kitu mah laporkeun. Cek Anis. Anis, cek Oding maksud teh Mitra. Ari Anis meni curing hak Mitra basa ngaran Cakra disebut-sebut teh. Pok nanya ka Biyum. Punten mak, dupi jalmi nu namina Cakra teh kumaha ciri-cirina? Ari jalemana mah tagap jeung pantes. Ciri-cirina buukna galing, pakulitan hidung santen atuh dina leungeun katuhna aya tato gambar naga. Neng Anis mending ngagurubug Mitra. Barang ngadenge ciri-ciri si Cakra disebutkeun ku mitohana. Mak, atuh ari cirina kitu mah eta teh si Cakra nu geus ngahina jeung ngagageuleuh ka abdi. Oding molotot panona. Neng Anis, bener eta teh? Nya Kang, manehna nu teu tanggung jawab. Lamun nya si Cakra nu dimaksud ku mak, surup jeung jalma nu geus ngahina jeung ngagageuleuh ka Neng. Di mana padumukanana? Rek diwajak ku Akang. Tanya Oding bari teu paparaket. Neng Anis teu gancang nembalan. Manehna kalah tuluy we ngagabrug ka Oding bari nyaguruk ceurik, teu dilapok nyarita. Akang, puguh oge abdi teh teu apal Kang. Mung ti payun mah si Cakra teh tos di eta na Naonna sok nyarios sok? eta ngekosna. Heuh? Di pangkeureun hiji hotel mewah. Japra nu tadi ngabandungan omongan Biyum jeung obrolan Oding katut Neng Anis milu mairan. Bener Jang. Tuman jelema kitu mah hayu urang teh ngadaina keneh jeung Bapak hayu. Oding unggek. Telila. Oding jeung Japra bebeca ka Biyum. Yen mehna jeung Japra teh cenah rek neangan laratan si Cakra ka kota. Biyum ukur bisa unggek minangka ngidinan. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun di tengah perjalanan, Oding jeung Japra nu keur lalempang rek pisan kaluar ti jero lembur. Kaburu dikelaksonan ku hiji mobil sedan. Telila aya saurang awewe tengah tuwuh nu nanyakeun alamat imah Juragan Ajum. Sing horeng geuning eta awewe tengah tuwuh teh Taelian Iwal Tibu Sukaesi.
Napangken atuh abdi Sukaisi sobat Pak Ajum. Nu ngagaduhan istri jeung anak Bu Mai. Punten pisan ngabagel manawi uninga di mana bumina Pak Ajum. Tanya Bu Sukaisi. Oding gancang nembalan. Oh, kararasan tetebih ti dieu bumina juragan Ajum mah. Tapi kumaha? oh, tos kaduruk, Bu. Hah? Tos kaduruk? Sumuhun. Teu kararasan pisan mage juragan Ajum teh ayeuna mah dukaya di mana. Saprak bumina ludas kaduruk oge teu katingali deui. Teu lami Bu main oge pupus. Di bumi wargina di lembur pentas. Tembal Oding kalayan Daria. Baru bumina Pak Ajum teh kahuruan. Sumuhun, Bu. Bu mainna tos ngantunkeun deui nya. Parantos. Dupi murang kalina. Kumaha maksad teh? Sumuhun murang kalina nu jenengan Anis Salamet. Oh, kaleresan nu jenengan anu jenengan Anis mah kaleresan eta teh pun bojo. Cek Oding kalayan Daria. Alhamdulillah tuh apa baik itu mah. Atuh saya nama orang di rompok we ngobrolna sapados tumaninah, Bu. Tapi itu dia bumina. Caket kapalih lebak sekedik. Wios atuh mobil mah titipkeun we kanu gaduh warung baso tadi dinyata. Cek Oding bari nunjuk ka warung baso ku jempolna. Bu Sukaisi harita keneh gancang nitah ka supirna sangkan mihapekeun mobil kanu boga warung baso. Sanggeus kitu mah bring weh Oding japra jeung Ibu Sukaisi baralik deui. Terjadi weh maluruh cakra mah. Mitra kaum dangu gancang na carita. Harita teh Oding japra jeung Bu Sukaisi geus nepi ka imah biyum. Sanggeus ngobrol ngarel ngidul tungtungna Bu Sukaisi harita teh bebeja naon sababna manehna betrek nepungan juragan Ajum. Cenah teu mimiti nitipkeun budakna. Timimiti miang digawe ka Arab nepi ka balik deui ka Indonesia teu kongsi panggih-panggih deui. Janten Neng Anis teh saleres nama sanes putra pituin juragan Ajumnya. Tanya indungna Oding. Bu Sukaisi unggek. Dina kaayaan kitu torojol teh Neng Anis nyampeurkeun. Oding gancang ngajelaskeun ka Neng Anis ngeunaan saha-sahana ari Bu Sukaisi. Sanggeus dijelaskeun kitu Neng Anis tuluy wae ngagabrug ka Bu Sukaisi. Anis anaking, ieu mah mah geulis. Cek Bu Sukaisi bari papareket nangkep Neng Anis. Neng Anis oge sarua mani pageuh nangkep indungna. Mama. Cenah bari nyagruk ceurik. Leng sirahna karasa lieur. Sedih campur bunga katurug-turug keur gede beteung. Leng we katur lengan les Neng Anis tuluy kapiuhan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu. Dua poe ti harita kabejakeun juragan Ajum kapanggih ku warga geus tilar dunia. Awakna ringsek, sirahna beulah, polona mancawura kamana-mana.
layona ngajoprak di dasar jungkrang. Demi Neng Anis jeung Oding, tungtung nama harita teh tuluy dibawa ka imah Bu Sukaesih di kota Bandung, di Cimahi. Kocapkeun harita teh Japra jeung Biyum duanana geus ragrag ucap rek kahiji deui. Sanggeus mangsa idah tangtu nama. Atuh Tarmin, Akil jeung Toha alhamdulillah menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Manehna jadi babalik pikir. Tur tumetep di mangtisna ngajar ilmu silat ka para muridna. Ari Sukri sabalikna ti imah Bah Nahdi hatena ngagedur ambek sabab ngerasa katipu atah-atah Kuneng Siti pagawe hotel teh. Ari duit geus ditransfer tapi can keneh bae mikeun adina, padahal mah ngan akal-akalana hungkul. Dasar panipuan teh. Sukri janji lamun panggih jeung Siti moal dengkekeun deui cenah rek terus diwadalkeun ka Siluman Bagong. Sabab maehna oge boga pancen pikeun wadal taunana. Nu harita rek ngawadalkeun Oding teh beuteun neurak. Kusabab Oding boga ilmu kanuragan anu lain bantrak-bantrakeun jalma jore-jore. Oding ngan ukur gering sapoe harita teh disangkana mah gering biasa we. Padahal eta teh parabun wadal ti Sukri sobatna anu teu teurak ka dirina. Malah malikan pisan senjata makan tuan ka Abah Kuncena sorangan. Mitra kaum dangu poe eka poe geus kaliwatan. Beak minggu kerunyung bulan. Di lembur teh beuki loba masyarakat nu jadi korban katalengesan Sukri. Saha jalma anu teu bisa mayar hutang ka manehna, ku Sukri pasti pakaiana dijabal. Sedang di lembur lain mah cenah kabejakeun loba pisan korban nyawa jelema anu geus teu kahitung. Pastina oge eta teh nyawa jalma-jalma nu geus diwadalkeun ku Sukri ka Siluman Bagong nu aya di Gunung Caringin teh. Mitra urang singket we nya. Rengse lahiran geus aya kana sabulana Oding jeung Neng Anis pindah ka imah Bu Sukaesih. Kalian dibere kalungguhan di pausahan hotelna. Oding dipercaya jadi kepala keamanan. Atuh Neng Anis jadi manajerna. Dina hiji poe aya tamu hotel nu kalengitan kalung jeung duit di jero kamar hotel. Padahal kamar hotel tadi kunci. Bu Sukaesih gancang nitah ka Oding sangkan ngumpulkeun sakumna pagawe hotel nu utamana mah para pelayana. Tenungguan lila harita keneh tuluy ngumpulkeun sakurna pagawe hotel jeung para pelayan. Sakabeh pagawe jeung pelayan hotel dipariksa ku salah saurang keamanan. Bu Sukaesih jeung Neng Anis milu nyaksian. Neng Anis mending ngagebeg. Basa nempo aya cakra dina kumpulan para pelayan hotel teh. Harita keneh pok ngaharewos kasalakina. Kang Oding, di antara kumpulan pelayan nu keur dipariksa teh salah sahijina si Cakra. Si Cakra nu geus ngaruksa kahormatan abdi. Warah Kang Tuman, laporkeun ka pihak anu berwajib. Cek Neng Anis. Oding unggek. Ari Cakra langsung pias banget na basa nempo aya Neng Anis di dinya teh. Komo basa diharewosan ku Sona atawa Neng Siti teh.
Yen Anis teh cenah geuningan anak busuk kae sih kitu. Atuh beuki ngayak-yak we duaan teh. Kojengkang odeng nyamperkeun ka Cakra kalayan dari apok nyarita. Cakra, anjeun milu ka kuring. Ampun, abdi mah teu pisan-pisan maling kalung sareng artos tamu hotel henteu. Hartina lamun kitu mah sia nu geus maling kalung jeung duit tamu hotel. Sabab aing can ngomongna naon sia geus nyarita kitu. Hayu. Kalapa muncul ti cungap sia. Milu ka kantor beak nu berwajib. Ampun. Jeung saha sia? Hah? Bejakeun jeung saha? Iya. Cenah bari nunjuk ka Neng Sona. Sumpah tapi abdi mah henteu maling. Nu maling mah si Jolim pamimpin komplotan tukang maling. Hade pisan ta pengakuan teh. Sia sakedeung deui baris di penjara sabab omongan-omongan sia ku aing geus direkam. Yeuh ku ape? Ceuk Oding bari jabrod. Ngahanca beungeut Cakra. Perep buleud Oding terus ngahanca awakna marekpek atuh kawowong Cakra gogoakan bakat tingku nyeri. Ampun Bapak, tong disiksa deui abdi teh kiat. Eta hukuman ti aing. Yo, salikeun Neng Anis aing teh. Nu ku sia geus digegeuleuh. Ceuk Oding bangun nu kasupan setan. Dina kaayaan kitu torojol Neng Anis torojol nyampeurkeun. Kang Oding atos Kang, cekap sakitu oge ngawaras si Cakra mah. Bisa kamaleinaan teuing. Bisa paragat nyawana bios. Salajengna mah urang pasrahkeun ka nu wajib. Tajeng bolong kotana tah. Jeung komplotana oge tah. Tajeng awewe. Cek Anis. Oding unggek bari terus sababaraha kali istighfar. Mitra kaum dangu caturkeun Sukri. Harita teh meneran keur operasi jadi bagong kerujongjon we ngagegesak awakna kana tembok hiji imah gedong nu aya di salah sahiji komplek parumahan di Tungtung Bandung. Bareng yang kitu saurang keamanan komplek nu keur ngontrol nu katelah yaya mani langsung ngagorowan ka baturna. Puguh we atuh batur-baturna mani pada caruringhak. Bring we tuluy ngabring nyampeurkeun. Singkat ieu carita, Sukri dina wujud bagong dikepung wakul buaya mangap. Geus deukeut ngan habak-habak bae pada nenggeulan. Sukri teu bisa kukumaha. Bati pasrah, komo basa sirahna dihanca ku kampak mah. Kalayan teu ngagoak deui, Sukri terus tiwas ngalepaskeun nyawana. Ari Onah nu harita keur nungguan Lilin keur sare tibra. Lilin nu keur ka kalicesan teh katajong ku sukuna. Tuluy seuneu ngaduru karpet. Teulah ti harita imah Sukri kahuruan. Sanajan loba jalma nu marilu-mareuman, lapur imah kaduruk teu kapuluk. Sedengkeun di jerona nyampak awak Onah geus teu nyawaan dina kaayaan tutung.
Mitra kaum dangu ari Ki Japra harita teh nyampak keur ngagali taneuh diurut imahna baheula. Disaksian ku Biyum milu mantuan. Akang, anya kitu aya emasan? Hah? Aya emasan di dieu teh? Tanya Biyum. Ki Japra ukur unggeu. Teuing sabaraha jam maranehna ngedukan taneuh, teu dilabreh weh. Emas batangan geus kapanggih. Urang singkat deui wae meh tereh tamat. Reng saeta tuluy gura-giru dibawa ka imahna. Geus nyalse sakedeung Japra terus bebeja ka Biyum. Yen cenah rek malikeun, rek mulangkeun eta emas batangan ka Juragan Sueb. Urang lembur mudun teh. Ngadenge kitu Biyum satuju pisan. Singkat carita sanggeus beres badami mah bring weh. Japra indit rek malikeun emas batangan ka Juragan Sueb. Nu harita teh inditna dianteur ku baturna nu teh lian iwal ti Tarmin, Akil jeung Toha. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.